Pamirsa kijalak pati si barja si gunting si cakra sareng si sakum sami marta si meten oloh ngakembang kadu sehingga te bisa ngomong kasimak kunyi putri nuku sakitu endah luar biasa Pamirsa kaayan nyi mojang teh mantak lucu nakeranan rambut na hidung meles panjang ngarumbai bang beraan istuning sumauran sengit kembang kastori pamirsa ketingali nyi mojang teh raraina ngadaun sereh taarna teh jaman terangan halisna ngajiler pae bulu panona cerentik panona curelek pangambungna mancung kungkungan lambaina ipis ngajeruk sapasi berem ambu coy pamirsa wawasna beres peting katiplir mutiara angketna ngandog sapotong beheungna ngabeheung kendi tak-takna naraje emas pananganana ngagonewa ramona cerentik kapucuk eueuh gunung sakembaranana ngabuah limus siga anu nangtang pamirsa katingali kulitna hejo wilulang sangkengna lengit lir pepanting inditna dempok biola jak sisa jantungna kokoranya yen koneng umyang keneungna ngandog sapotong katingali inditna ngalanggior kadia macan tenangan gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina gelisna malih warni gelis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat hade laur ler kepat katingali gelis tur lenjang lir dewi lumung surut ti kahyangan pamirsa kitu kayaannya mojang teh pamirsa eta nyi mojang alias nyi putri teh nyarios leuleuy kede atara pratela alis manis watek wantes mentak dedengieun pamirsa eta nyi mojang teh kieu pokna teh Anjeun teu mikir manusia teu mikirkeun tos ngaruksak alam sababaraha manusia nurugi ku anjeun tega manusia tega anjeun kitu pamirsa cek nyi putri teh pamirsa daya nyi mojang teh nalang sak bangonu kanyerian pok nyi mojang teh nyarios deui teu boga rasa-rasana anjeun tos ngaruksak kaayaan kula kiki anjeun cilaka ku pula anjeun manusia kitu pamirsa cek mojang teh pamirsa daya telila tos nyarita nyi mojang teh indit ninggalkeun eta penempatan pamirsa pamirsa eta genep jalmi olohok ngakembang kadu dupe yang kapiwara teh anjeunna sadar eta cupu manik astagina anu dicepeng ku anjeunna dibalangkeun ka luhur pamirsa kalayang saliag pamirsa kacida anehna eta cupu manik astagina teh ngabeledug di luhur ngajadi gunung pamirsa awor pisan dedengean ngaguruh pating jelegur pamirsa daya ketingali eta gunung teh nyirorot ragag di tebeh kulon di sela-sela Selat Sunda
serang Pulau Sumatera anu di kawasanku Pangeran Darah Putih serang palaputrana nyaeta Raden Inten sareng Raden Imbo pamirsa. Katingali pamirsa eta gunung teh ngajegir kacida gedena nyapih antara Selat Sunda serang Sumatera. Eta gunung teh jajadian tina cupu manik khas tagina pamirsa. Pamirsa daya priogi kauninga ari cupu teh wadah ari manik teh sae atanapi suci ibarat hate manusia kudu lembah lembut walas sareng asih ulah kotor pamirsa kudu bersih. Ari hasta teh 8 ari gina teh ajaran atanapi prapta eta teh ajaran berarti hati orang atanapi hati manusia kudu bersih suci kudu ngagaduhan 8 ajaran atanapi pardu ain lamun tos bersih hatena nembe diasupkeun batu mustika merah delima karena hasta gina atanapi 8 ajaran nyaeta pamirsa. Ari batu teh pamirsa teas maksud nama urang kudu wedel keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Ari mustika teh ilmu kandung atanapi ageman. Ari merah teh berani urang kudu berani di jalan bener mungguh Allah Subhanahu wa taala. Ari dalima teh surat Al-Ikhlas dalna teh aya 5 ngandung kandunganana nyaeta kalimat-kalimat tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Ari sabab Allah mah teu aya nu nyaruaan kitu pamirsa. Pamirsa daya katingali eta gunung teh bolong anatip gorowong tengahna siga cupu kosong nu ngabutuhkeun esina kitu pamirsa. Pamirsa daya eta nya putri teh sajroning lumampah anjeunna nyarios kieu bari jeung mayunan katebeh kulon pamirsa. Duh cupu manik astagina anjeun teh tempat kula anu suci bersih. Lamun teh mah aya manusia nu ngaruksak kana tempat kula, ku kula bakal dikeum ku cimata kula. Kitu pamirsa saur nyi putri teh. Pamirsa daya eta yang kapiwara sareng kijalak pati sabatur-batur ngudag eta nyi putri. Pamirsa eta nyi putri teh sanes putri biasa siga namah lambat laun lumampahna teh. Tapi aneh pamirsa upami diudag-udag teh sakitu wae upami lambat laun ngudagna sakitu wae. Aneh pisan pamirsa. Pamirsa daya eta nyi mojang gelis teh mapai-mapai pelemburan lumampahna teh atuh puguh eta jalmi-jalmi garundem catur pamaget awewe sepuh sareng anom kitu teh mah ningali nyi mojang mana gelis-gelis teuing pamirsa. Bari jeung pokna teh kieu. Waduh euy eta nyi mojang meuni gelis-gelis teuing siluman atanapi manusia nya euy aneh dewek euy. Ditempas ku para jajaka nya euy siga nama lamun nempo mojang gelis kitu mah siga jodoh uwing euy. Kitu pamirsa cek jaka teh aya hiji awewe hardang ora keneh
anjeunna teh nempas barjeng gumujeng. Eta mah siga ece atuh Jang Oman. Baheula ece teh seueur nu ngarebutkeun Jang Oman ece teh. Pamirasa cek hiji awewe teh nyarios kitu. Pamirasa aya hiji jajaka mairan. Lah ceu, jauh atuh. Ece masih getiplak kitu ge. Ger pamirsa jajaka teh suserian siga manggih kabungah pamirsa. Pamirsa sadaya eta jalmi-jalmi daratangan ti tiap-tiap lembur geger nongton eta nyi mojang nu sakitu gelisna. Pamirsa sabibeur hiji sadayana jalmi teh nyarioskeun saurna jin atawa manusia. Aya oge nu nyebut ratu pri, aya oge nu nyebut bidadari ti kahyangan kitu pamirsa. Pamirsa sadaya eta nyi mojang gelis teh ditutur-tutur ku jalmi awewe sareng pameget tina puluh datang ratus, tina ratus datang ribu. Eta jalmi teh pada hoyong ningali nu gelis teh pamirsa. Da benten pamirsa sareng nyagenep jalmi di antarana eyang kapiwara Ki Jalakpati, si Barja, si Gunting, si Cakra sareng si Sakum bener-bener nu hayang ngapimilik ka eta hiji wanoja gelis teh Nyi Mas Tunjung Sari. Pamirsa teu karaos tina dinten datang minggu, tina minggu datang bulan kitu pamirsa. Pamirsa nu akhirna Ki Jalakpati teh nitah para jago-jago titah menangkeun eta putri mun sampe beunang rek diupahan ku emas inten berlian sapeti kitu pamirsa. Pamirsa sadaya kejadian nya kejadian teh eta nyi putri dia kepung wakul buaya mangga pamirsa. Eta nyi putri teh lain putri biasa anjeunna sakti mandraguna. Pas dugi kana tegalan pamirsa anjeunna nangtung ngabedega ngawatek aji kemayan. Ketingali solendang nu beureum jambu teh dikebutkeun kana bumi. Aneh tur ajaib kejadianana pamirsa eta cai muncrat mancur eta ti jero bumi. Pamirsa sadaya
Nyi putri teh bari jeung nyerios kieu. Duh, hampura kula palataran anu sakiluasna kukula rek dipasang rek dijadikeun danau kukula. Hampura kula ka makhluk-makhluk nu sanesna. Pamirsa sadaya kejadian aneh gancang pisan robahna eta palataran nu sakitu luasna ku Nyi Putri dijadikeun danau nu sakitu luasna. Eta danau teh namina Danau Cipasang. Ketingali eta cai danau nu sakitu pinuhna teh ngampar sagara maba. Pamirsa gancangna carita eta Nyi Putri ngablesat euteup dina luhur cai alias napak sancang pamirsa. Pamirsa sadaya eta Nyi Putri teh lumampah ka tebeh timur di mana tadina ayana Gunung Pulosari. Pas dugi Nyi Putri teh ka tempat anu dituju da sami seueur jalmi khususna Aki Wirantaka Ki Banjarsewu Ki Lanjam sareng Ki Rante umumna jalmi-jalmi nu sanesna pamirsa. Da sami pamirsa eta jalmi-jalmi teh pada bengong ningali putri nu sakitu geulisna sanes pamaget bae. Seueurna kaum wanita awewe bengong ningali nu geulis nu sakitu luar biasa na pamirsa. Pamirsa sadaya pok eta nu geulis teh nyarios ka Ki Wirantaka sareng Ki Banjar Ki Lanjam sareng Ki Rante. Duh, Ki Banjar, Aki Wirantaka, Ki Lanjam sareng Ki Rante. Hatur nuhun ka arancen sadaya anu teu setia ngajaga kula. Ki Banjar. Kitu pamirsa cek nu geulis teh diwalan ku Aki Wirantaka. Saha ari anjeun nyai nya geulis. Ya kula maka karab manggih anjeun nyai. Saha anjeun teh? Pamirsa nu geulis teh ngawalon. Hapunten Aki sareng Ki Banjar. Ite abdi Nyi Putri jelmaan mustika delima Aki. Pamirsa sadaya opatanana sararungkem ka Nyi Putri teh. Waduh Aki. Bener-bener ieu teh Nyi Putri anu jaga kurang teh Aki, jeleman marah delima saurna. Kitu pamirsa cek Ki Banjar teh. Kacida bagianna urang Ki tos ditepungan sareng nya nu geulis Nyi Mas Tunjung Sari Aki. Ieu anu kurang kaimpit ya. Nya sigana mah eta Ki. Mohon Kang, sigana mah eta anu kurang sering kaimpit teh.
nyanyi mojang gelis teh eta Nyimas Tunjung Sari kitu pamirsa eta cikiran teh teh. Pamirsa sadaya Ki Banjar jamperkeun bari jeung Mairan. Oh, mohon Nyimas. Kami teh asa kagunturan maluka urugan menyan putih Nyimas. Kacida bahagia. Bahagia. Tos ditepukeun sareng Nyimas. Pamirsa poknya putri teh nyarios deui. Kasadaya jalmi pameget ulah sok ngaruksak tempat batur sareng ka kaum awewe. Kula nek nyaros ulah aya nu geulis ari sabab jadi awe geulis teh capek di udag-udag batur seperti kula. Kitu pamirsa cek nyimojang teh. Cukup kula bae sareng kaki Banjar kula nitip jaga wilayah ulah sampai ya maksud lama ulah sampai ruksak kujal mau tanggung jawab Ki Banjar. Kitu pamirsa cek nugulis teh. Pamirsa Ki Banjar ngawalon muhun Nyai pasti dijaga ku kula teh Nyai. Pamirsa saur Ki Banjar bari dumareunda anjeunna teh. Pamirsa sadaya saur Nyi Putri nyarios deui. Hapunten kula rek balik ka bumi deui. Kula lamun teu aya di dieu. Kula aya di Gunung Rakata atalepi Gunung Hastakina. Kitu Ki Banjar sareng Aki Wirantaka. Mohon Nyai. Mohon. Kula ngerti kana kaya Nyai. Mohon Nyai. Pamirsa telila eta Nyi Putri teh mayana ngaplesat mebes ka jero bumi. Pamirsa eta bumi teh nyurilak siga tapak buluku. Pamirsa lumangsung eta kajadian Nyi Putri teh nembus bumi atanapi nurus bumi tujuan sareng pamaksudna teh rek balik deui ka Gunung Cupu Manik Hastagina alias Gunung Rakata pamirsa. Pamirsa telila eta Nyi Putri teh nepi ka Gunung Cupu Manik Hastagina samemeh lebet anjeuna ka jero gunung. Pamirsa sadaya eta Nyi Putri teh nyarios kieu. Sing saha-saha anu ngaruksak wilayah kula jeung nu maksiat di wilayah kula ku kula bakal dikeum ku cipanon kula. Kitu pamirsa sadaya eta cek Nyi Putri teh. Pamirsa kajadian teh aneh Nyi Putri teh anjeunna ngabelsat ngajidi cahaya asup kana eta gunung nya Gunung Rakata ka kuping eta gunung teh
ngaguh pamirsa daya di baranganku muncaratna cai jadi lautan gitu pamirsa. Pamirsa daya kacatura yang kapiwara ki jalakpati sapar kanca sareng jalmi-jalmi nu sanesna nu gundag-gundag nyi putri ngepung wakul buaya manggap maksudam pamirsa da teu tiasa nyabrang pamirsa daya nyaeta kahalangan cai dano. Pamirsa ki jalakpati teh nyarios, waduh eyang, ieu danau teh meuni ngampar kieu eyang, diwalon ku eyang kapiwara. Bener Jang, urang siara sumber caina ku eyang. Pamirsa eyang kapiwara rurat reret pas ningali ku eyang kapiwara kana hulu cai nu ngagolokok ti jero bumi pamirsa. Eyang kapiwara rurat reret pas katingali aya batu jangkung panjang, eta batu teh kacida beratna nu beratna tonan pamirsa. Tapi ku eyang kapiwara dicanak diangkat pakai aji suning gampang, digejrugen karena cai dano eta nya maksudna mah hulu cai dano eta pamirsa. Kejadian aneh eyang kapiwara kasedot ku kakuatan eta batu. Pamirsa sami ki jalakpati si barja si gunting si cakra sareng si sakum kasedot ku eta ku kakuatan batu. Ajaib pamirsa kejadian teh eta ki jalakpati leungit lebih ilang tanpa karena si barja si gunting si cakra sareng si sakum sami leungit badana masing-masing siga nu diterei bumi pamirsa. Pamirsa daya benten serang eyang kapiwara anjeuna sadar kana kaayaan bari jeung nyarios kieu. Waduh kula tos ngalanggar kana ucapan kula hampura kula ki jalakpati. Anjeun tos sumurup meraga sukma sabatur-batur kana eta batu. Kula rek diaranan eta batu teh batu kalingga. Kitu pamirsa cek eyang kapiwara. Lumangsungna eyang kapiwara anjeuna wangsul deui ka tepatna nyaeta ka tempat leuweung larangan alias leuweung purba pamirsa. Pamirsa kitu kajadianana eta ki jalakpati sapar kanca alhamdulillah pamirsa tamat dugi ka dieu dongeng Sunda Banten anu julna Nyimas Tunjung Sari garapan Uwa Pangulon. Pamugi aya hikmahna pulungunana piceun anu awana candak anu saena pamugi mangpaat dunya sareng akhirat. Pamirsa daya eta kajadian di Banjar anu ku Nyi Putri eta ki Banjar teh katitipan ku Mustika Delima atanapi ku wilayahna Nyi Mas Tunjung Sari di daerah Banjar. Sareng kitu kayaana eta lembur Gunung Putri sareng Batulingga. Sareng kaopatna nyaeta Gunung Rakatau jajadian tina cupu manik hastagina anu dibalangkeun ku eyang kapiwara ka tebeh kulon di sela-sela Selat Sunda sareng Pulau Sumatera. Kitu pamirsa daya mangga ti uwa boh bilih kirang tata kirang titi dugua prayoga cukup lumur jemar pangapunten anu teda bok bilih kirang saya ieu dongeng hoyong dihapunten ka pamirsa dayana anu nguping. Uwa teh nya kaleresan istilahna atu ngamumule basa Sunda
nya pamugia atuh ka para bapak-bapak, para ibu-ibu, para eteh-eteh, para ade-ade, pamugia aya hikmahna. Hayu urang ngamumule bahasa nya bahasa urang bahasa Sunda kitu pamirsa. Pamirsa sadaya ti panjang lebar ieu teh hoyong dihapunten ti uap pangulon. Billahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.